Wilujeng enjing para wargi dilebet Gusti Yesus. Renungan urang kanggo dinten ieu nyaeta bab anu ka-13. Izin kanggo midamel dosa. Sababaraha urang gaduh pamadegan yen janji hirup anu langgeng kanggo anu percanten sareng nampi Yesus janten juru salamet sapertos izin bebas kanggo midamel dosa. Cekap kahontal ku akal. Sabab upami hirup anu langgeng parantos ngajamin tangtos piluang kanggo midamel dosa sakama-kama kacida ageungna. Salaresna aranjeunna anu nyarios kitu hilap kana sapertos kumaha bijaksanana Gusti Allah. Aranjeunna oge hilap yen Allah anu suci henteu ngadukung tindakan dosa. Sawaktos urang nampi Yesus Kristus janten juru salamet, sanes mung urang nampi janji hirup anu langgeng wungkul, tapi oge janji yen Kristus hirup dina diri urang. Galata 2 ayat 20. 1 Korinta 3 ayat 16 unggalna. Nacan aruninga yen aranjeun teh bait panglinggihan Allah nya tempat naruh Allah. 1 Korinta pasal 6 ayat 18 oge nyebatkeun naha teu terang yen badan aranjeun teh jadi panglinggihan ruh Allah. Ruh dipaparin ti Allah anu ngancikan di diri aranjeun. Na teu rarumasa yen aranjeun teh lain milik aranjeun sorangan. Istilahna mah sawaktos urang nampi Yesus janten juru salamet, urang henteu mung nampi panebus anu parantos mayar sadaya dosa urang, tapi oge nampi Roh Suci anu ngabantos urang ngelehkeun dosa dina hirup urang sadidinten. Urang teu mung nampi izin lebet ka sawarga, tapi oge saurang rencang anu ngabantos urang ngajalanan hirup salaku putra-putra Allah. Kumargi aya Roh Suci tangtos dina manah urang henteu betah sawaktos urang ngalakukeun dosa. Saurang anu parantos nampi Yesus salaku juru salamet henteu ngaraos tentrem upami hirup dina dosa. Memang kasenangan dosa ieu tangtos dinikmati, tapi ieu moal aya katentreman dina manah. Sami sapertos urang anu alergi kana sarupi tuangeun. Raosna mah tuangeun eta dituang, tapi oge anjeunna tangtos ngaraos akibat alergina. Saurang anu teu acan nampi Yesus salaku juru salamet tangtos ngaraoskeun kasenangan tina ngalakukeun dosa dina daging. Anjeunna henteu ngaraoskeun ayana masalah dina manahna. Iwal ti upami katangkep baseuh sarta ngaraos isin tina padamelanana. Kasumpingan Roh Suci dina lebet manah urang oge tangtos masihan kakiatan kanggo ngungkulan dosa. Saurang jalmi anu teu acan nampi Yesus salaku juru salamet henteu ngagaduhan kakiatan kanggo ngungkulan dosa. Rum 7 ayat 18 dugi ka 18. Sim kuring rumasa pisan yen sakumaha ilaharna manusa, sim kuring teh sama sakali henteu kaancikan ku bebeneran. Aya oge karep anu hade tara sok nepi ka prakna. Sateu acan urang dilahirkeun deui, urang sapertos anu cacat hoyong ngiringan pertandingan, tapi henteu mampu ngalakukeunana. Sacara rohani urang sadayana lumpuh ku dosa ti saprak Adam lebet kana dosa di Taman Eden. Urang salaku katurunanana
diwaris dosa sareng lumpuh secara rohani. Rencana Allah kanggo kasalamatan henteu masihan izin ka urang kanggo midamel dosa. Sebalikna anjeunna masihan ka urang kakiatan kanggo ngumpulan dosa. Mungguh Gusti Allah urang nyaeta Allah Tritunggal anu Maha Suci. Diberkahan Gusti Allah Rama anu miasih ka urang sarta masihkeun putrana kanggo urang. Diberkahan Allah Putra anu ngorbankeun nyawana kanggo urang dina kayu salib. Diberkahan Allah Roh Suci anu linggih dina manah urang kanggo janten rencang urang sadidinten. Naha Allah anu sanes ngalakukeun padamelan kasalamatan anu ajaib ieu salian ti Allah Tritunggal anu suci? Naha sederek ngamuliakeun Allah Tritunggal anu Maha Suci ieu? Kalimah piwuruk kanggo urang sadayana. Sawaktos urang nampi Yesus Kristus janten juru salamet, urang sanes mung nampi janji hirup langgeng wungkul. Tapi oge janji Kristus hirup di lebet urang. Galata 2 ayat 20. Hatur nuhun saderek sadayana, wilujeng patepang deui dinten enjing. Gusti Yesus ngaberkahan.